aya hiji jalma poho keur salat mawa najis atawa teu apal keur salat mawa najis. Inget-inget atanapi apal-apal sabada beres salat. Nah eta salatna kudu dibalikan deui atawa henteu. Hukumna ngabalikan deui eta salat ikhtilaf para ulama. Sakumaha keterangan dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz katilu halaman 163. Faraon suatu cabang masalah fi madzahibil ulama dina martelakeun pirang-pirang madhab para ulama. Piman tentang jalma sholat binajasatin anu sholat mawa najis nasiyaha au jahilaha, mawa najis nama karena poho atawa karena teu apal. Cek Imam Nawawi zakarna nyaritakeun kami annal as-sohha sanyana pendapat anu langkung sahih fi madhabina di madhab urang sadayana madhab Imam Asy-Syafi'i wujubul i'adati si jalma wajib ngabalikan deui salatna. Berarti lamun si jalma poho bahwa salatna teh mawa najis atawa teu apal keur salatna mawa najis, inget-inget sabada salat, boh inget sorangan atawa apal sorangan atawa dibejaan ku batur. Tah eta si jalma di madhab Imam Asy-Syafi'i pendapat nu paling sahih wajib ngabalikan deui eta salat. Wa bihi qala Abu Qilabah. Ieu hukum wajib ngabalikan deui salat sependapat sareng Abu Qilabah wa Ahmadu sareng Imam Ahmad. Pendapat anu kadua mah pendapat jumhur ulama. Wa qala ngucap saha jumhur ulama mayoritas ulama la i'adata alaihi, teu wajib ngabalikan deui salatna. Jadi cek jumhur ulama mah tatkala si jalma poho keur salat mawa najis atawa teu apal keur salat mawa najis, inget-inget apal-apal sabada salat, tah salatna cek jumhur ulama mah teu wajib dibalikan deui. Hakahu Ibnul Mundir. Ibnu Mundir nyaritakeun kana ieu hukum teu wajib ngabalikan deui salat. Di mana Ibnu Mundir sumberna? An Ibnu Umar. Ibnu Mundir nampi sumber ieu hukum teu wajib ngabalikan deui langsung ti Ibnu Umar wa Ibnul Musayyab sareng ti Ibnul Musayyab wa Tausin sareng ti Imam Taus wa Athain sareng ti Imam Atha wa Salim bin Abdullah sareng nampi ti Salim bin Abdullah wa Mujahid sareng nampi ti Imam Mujahid wa Sya'bi jeung nampi ti Imam Sya'bi wa Nakhai sareng nampi ti Imam An-Nakhai wa Zuhri sareng nampi ti Imam Zuhri wa Yahya Al-Ansari sareng nampi ti Yahya Al-Ansari wal Auza'i sareng nampi ti Imam Auza'i wa Ishaq sareng nampi ti Imam Ishaq wa Abi Tsaurin jeung nampi ti Imam Abi Tsaurin. Qala Ibnul Mundir. Ibnul Mundir mengatakan wabihi aqulu, aku sependapat dengan pendapat yang ini, yakni pendapat teu kudu teu wajib ngabalikan deui salat pikeun jalma anu poho atanapi teu apal keur salat mawa najis, inget-inget sabada salat teu wajib ngabalikan deui eta salat. Wa huwa madhhabur Rabi'ah wa Malik. Ieu pendapat teh adalah pendapat Imam Rabi'ah sareng Imam Malik. Wa huwa qawiyyun fid dalili. Ieu pendapat teh pendapat anu kuat dina dalilna. Wa huwa al-mukhtar. Salajengna ieu pendapat adalah pendapat anu dipilih. Bade ngikuti kana pendapat anu pertama mangga ngabalikan deui salat, bade ngikuti kana pendapat anu kadua mangga teu kudu ngabalikan deui salat. Mugi aya mangfaatna wallahu a'lam bissawab.